أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Eta teh tanggal 4 dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam 4 haji. Numadak man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Sajelema nu puasa dina poe eta ku Allah bakal dileungitkeun seluruh kasusah jeung kabingung jeung kapakir. Ya Allah, asana ieu bae nu poe ieu nu pantau. Ieu mantap. Oh parah ieu tanggal 4 bae ya Allah ya Rabb. Bahkan tambah nafakana yaumul qiyamah masafaratul bararatil kiram ke di poe kiamah dibarengkeun jeung bararagus jeung nu marulia para rasul, para nabi, para wali, para syuhada. Nah hiji ka dinya wa bi ali makana budak ngora osok ngadengekeun pengajian nyana di mana-mana tanggal hiji bulan haji nyana langsung sok puasa datang ke Arafah kabejakeun eta budak ngora teh nu sok ngalaksanakeun puasa beja datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ku Kangjeng datang cek Kangjeng hei budak qora mayah miluka ala siyami hadhil ayam naon anu ngadorong Kangjeng muasaan ieu poe di tanggal hiji datang ka poe Arafah anu ngadorong anjeun puasa naon budak ngora ngajawab bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah abdi mangan sakadar sakieu Gusti annaha ayyamul masyair wa ayyamul haji asallahu ayyushikani fi du'aihi di tanggal hiji datang ke poe Arafah teh poean masyair syiar-syiar tanda-tanda keagungan agama Islam poean-poean mulai jelema endek sarariap berangkat ke Arafah teu eureun jelema ngadarua timimiti tanggal hiji geus memfokuskan diri untuk kumpul di Arafah ngadarua nyana berbagai bahasa jeung berbagai kahaya
utama hayang dihampura dosa, hayang diberi kejembaran hate wau ka Gusti, hayang diberi kesenangan akhirat eta Gusti. Sakitu Gusti abdi mata lantaran atuh loba nu ngadoa abdi puasa sugan be doa eta datang ka abdi. Abdi nu puasana nu di Mekah ngadoa atuh geus sugan abdi ka bawah ai kitu menutup puasa pan Gusti meureun teu nyarabung ai kitu mah puasa sugan tah abdi dihijikeun ka Mekah teu abdi mah munggah haji teu abdi mah puasa hayang dihijikeun jeung pamenta jelema nu marunggah haji. Cek Kanjeng Nabi atuh teh lain sambarangan maneh. Ya fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ata raqabatin wa mi'atan badalatin wa mi'ata farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Anjeun lamun hayang nyaho ngalaksanakeun puasa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arafah teh sapoe-sapoena nuku anjeun dilaksanakeun puasa eta teh sarua eujeung ngamerdekakeun 100 abid, sarua jeung nyodakohkeun 100 onta 100 kuda di jalan sabilillah. Ambo kode jasa teh ganjaran Masya Allah. Bahkan lamun datang ka poe tarwiyah ditingkatkan ku Gusti Allah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badalatin wa alfi parasin malu alaiha fisabilillah. Di poe tarwiyah mah sabanding jeung 1000 ngamerdekakeun 1000 budak, sedekah 1000 onta 1000 kuda. Sedekahna lain sambarangan, sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Ambo lamun datang ka poe Arafah falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badalatin wa alfai farasin malu alaiha fisabilillah. Lamun poe Arafah mah sarua jeung 2000 abid dimerdekakeun, 2000 onta disodakohkeun, 2000 kuda dipake sabilillah. Oh, horeng gede jasa ganjarana. Tadbatak mulai di tanggal hiji datang ka tarwiyah Arafah nunggeus karolot nunggeus kolot teh anu geus moal ka mana deui teh mah geus keur diintip bae ku malakal maut dula deuleu we nyana mal kebal tah eta wayahna puasa. Masyaallah. Ulah datangkan teu puasa jang nu karolot nu ngora atuh nu kolot bae nu geus teu boga tanaga puasa tuh komo nu ngora tah atuh nu ngora deui tanagana gede kene atuh nu kolot bae puasa tuh komo nu ngora geus kabehan urang laksanakeun puasa tanggal hiji haji tepi ka poe Arafah. Bahkan dina hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awalu yaumin min Dzulhijjah. Mun hayang nyaho Kangjeng Nabi Adam di surga digoda ku iblis kagoda
Eta mah sabab doang supaya aya urang di dunia. Mun nyana di akhirat bae di ditu di surga atuh moal aya Jokowi. Moal aya Megawati, moal aya si eta. Jadi eta turun kageng Nabi Adam. Ihbit. Ya ada. Turun Kangjeng Nabi Adam di Gunung Hindi, India. Langsung sujud, keluar cai mata teu eureun-eureun, datang ka cai mata ngalir ti mata Kangjeng Nabi Adam, nyengcerikan dosa, datang ka jadi kamalir, jadi kali ku pohara-poharana. Masya Allah, orang segede kicat orang yang cerikan dosa orang. Lamun gitu mah dagang rugi cerik pernah, atau kabogoh ninggalkeun cerik tamata, atau pabajikan manyun bae cerik. Kayak gitu mah dosa, dan pernah diceng-cerikan urang. Ilah kebedegongan urang. Cerik yang cerikan dunia be, yang cerikan dunia. Tinggalkan ku awewe cerik. Ya, lain lalaki. Lalaki mah lain gitu. Tinggalkan ku awewe jo kadege. Ganti aing. Ganti setang. Ngomong manggina emang teu make modal. Ngomong manggina ini sugihonam ku tak ganti gaya modalna. Aya ente. Itu leungit ini tayang kawin deui cak anu endek dikawin mangga bae abdi masal di mas kawinan 50 gram bae. Waduh, puguh nu itu ge kabur gara-gara kurang napakah. Langsung dihampura ku Gusti Allah awalu yaumin min Dzulhijjah. Dihampurana Kangjeng Nabi Adam adalah awal poe tanggal hiji haji. Masya Allah. Mantap atuh man soma zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sahaja lemanu puasa di tanggal hiji haji ku Allah dihampura kabeh dosa na kecuali hutang. Hutang dihampura mah tumina urang parwasa bae geus. Kudu dibayar tong hak adami. Poin kedua wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus diutus ku Gusti Allah di negara Nainawa bagian Baghdad Barat. Teu nurut umatna eueuh hiji-hiji acan nu nurut eueuh hiji-hiji acan tamah. Masya Allah. Yunus Allah deh urusan awak siapa Yunus. Masya Allah. Kaki Nabi Yunus dah langsa. Dah Gusti aik kiting mah abdi dakwah unggal poe kadang caci maki bae ti masyarakat. Abdi rek berangkat indit tinggalkeun umat berangkat tanpa konfirmasi jeung Allah. Kuduna kan eta mentah heula petunjuk ka Allah Gusti umat kos kieu abdi di dieu bae apa indit kan gitu kuduna. Iman teu kesal cenah. Kesal. Aduh, itu jangan contoh maksudnya mah jangan contoh urang. Berangkat. Kulantaran tanpa petunjuk ti Gusti Allah
nyana berangkat ninggalkan umat naik kapal datang ke tengah-tengah laut oyang kapal wah beh kaget keputusan nahoda jeung awak-awak kapal bahwa ieu mah kudu diundi lantaran aya jelema anu mah hiwal ka pangeran sasanu engke undianna keluar eta kudu dibalangkeun ka laut setuju atau tidak setuju cak Kangjeng Nabi Yunus teh aing asana ieu geus beda rarasaannya ge kos urang we kos urang bareng 10-an haju aya hiji awewe geulis haju nyana teh nyana tah neuk milih lalaki urang rada loba kakurangan sugih henteu kasep henteu gagah henteu pan rarasan asana aing moal kapilih ka jeung ya geus rada aya rarasan sanajan ngahiji mah ngahiji bae ngan lain deui rarasan moal ka jeung kumaha aing bener bae iki Kangjeng Nabi Yunus rarasan lain deui koclok keluar Yunus 3 kali mangkani koclok deui keluar Yunus tuh cak aing bener bae ka 3 kali cak jana pasti aing deui koclok Yunus otomatis mana Yunus abdi sesuai jeung perjanjian seluruh awak kapal untuk menyelamatkan orang banyak maneh kudu diabalangkeun ka laut cek Yunus ya mau tidak mau lah balangkeun ka laut pulang cek Gusti Allah hei lauk nun capok usia awas ulah datang ka lecet sedik-edik aja ulah ngagetkeun sia caplok lauk Yunus wah lauk nun aseup Yunus di jero lauk ya Allah nyapoe nyapengap di jero teh bisa napas teh lamun lauk calangap wet di jero lauk atuh wiridannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus diijabahna tanggal 2 haji Masya Allah mantap dikeluarkeun fa akhrajahu min batnil hut keluar Kangjeng Nabi Yunus disemprotkeun ku lauk sok di negara nena pinggir laut langsung sakumaha orok bae Kangjeng Nabi Yunus orok leket teh itu tanaga tah eta tanggal 2 kayak panjang kayak ditafsir ieu mah man shoma zalika yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanata man soma sahaja lemanu puasa dina poe eta tanggal 2 sarua jeung ibadah ka Allah satahun lam yasillah ti ibadati torpatain sarua jeung ibadah satahun teu pernah maksiat sakicep-kicep acan bau tanggal 2 tah masyaallah poean katilu istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam dina poean katilu Gusti ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi Kangjeng Nabi Zakaria rek dibere anak padahal geus kolot cirina Gusti sok bae maneh ngadoa ngadoa terus-terusan cirina di mana-mana geus teu hayang ngomong 3 poe 3 peuting bakal dibere tah 3 poe 3 peuting bener Kangjeng Nabi Zakaria teu hayang ngomong sama sakali jeung jelema teh teu hayang we izin kuda eta ku resep-resepna ngomong jeung Allah indah jasa tah tanggal 3 eta kajadianna tanggal 3 haji
Lumantak man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu. Saha jelema nu puasa dina poean katulu haji, Allah bakal nyubadanan kana doana. Tah mun hayang diijabah doa puasa tanggal 3. Ya Allah ya Rabbi, abdi dagang kieu bae. Dagang mah dagang di modalan ambruk deui. Cak Allah atuh bongan sia tolong. Kunaon teu make aturan dagang, ditaulah ngeridit. Ditaulah make duit bank, sia mah bank bae. Geus goblok sia mah tolong. Lamun sia bener dijabah ku aing. Dijabah ku Allah asal urang bener. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem. Di Bethlehem kuari teh Baitul Lahmin urut Kangjeng Nabi pernah waktu rek Mi'raj teh kadinya ke Bethlehem. Kuari teh Aqsa belah dia ada Bethlehem. Ta eta tah di dinya tah. Wah, orang Nasrani nu kadinya terus-terusan Yahudi Nasrani. Tah eta teh tanggal 4 dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam 4 haji. Lumadak man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Sajelema nu puasa dina poe eta ku Allah bakal dileungitkeun seluruh kasusah jeung kabingung jeung kapakir. Ya Allah, asana ieu bae nu poe ieu nu pantau. Iya mantap. Oh parah mah tanggal 4 mah ya Allah ya Rabb. Bahkan tambah nafakana yaumul qiyamah masafaratil bararatil kiram ke di poe kiamah dibarengkeun jeung bararagus jeung nu marulya para rasul, para nabi, para wali, para syuhada. Nah hiji kadinya. Ya Allah, ya tanggal 4 poe insyaallah. 5 wa yaumul khamis yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 haji hari kelahiran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 haji. Langsung dipiceun ka Bengawan Nil tanggal 5 haji. Atas perintah Allah saat Fir'aun biadab selalu membunuh orok lalaki, tapi justru datang ke istana Fir'aun, ke kawasan Allah, bahkan udah kabunuhnya dek merangannya. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Sajelema nu puasa dina tanggal 5 haji bakal aman merdeka tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Masya Allah. Genap wal yaum sadisu al yaum alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al khair. Poean kagenep poean Allah menangkeun ka nabi ngabukakeun dina poe eta kahadean kabagusan dibuka kunci kebaikan poe eta dumantak bansomahu jelema nu muasaan poe tanggal genep haji yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Bakal dilirik ku Gusti Allah ditinggalikeun dengan penglihatan rahmat, dikucuran rahmat, sehingga orang bisa terlalu ngadungsek kana dunia. Ditinggalian mata hati orang teh ka akhirat ka jelema dedeuhnya. Atuh ibadah ge mantep sehingga moal disiksa terus datang ka yaumul kiamah. Oh, mantapnya asa.
Poin ketujuh wal yaumul sabi'u al yaumul ladzi yughlaqu fi abwaab jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean anu dikunci lawang-lawang jahannam. Masyaallah. Teu dibuka deui hingga lewat 10 bulan haji. Dikunci tanggal 7 bulan haji jahanam seluruh pintu Allah karim kayak dibuka setelah tanggal 10 mentak man shamahu sahajelema anu puasa tanggal 7 bulan haji aglaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatahalahu salasina baban minal yusri. Dikunci 30 lawang kesulitan-kesulitan dikunci, dibukakan lawang-lawang kemudahan, lawang kebahagiaan tanggal 7 bulan haji. Wah, Masya Allah. Tanggal 8 poe tarwiyah wa yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Imah puasa anu digararan puasa tarwiyah. Nah, anu man shamahu sahajelema nu puasaan poe tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal diberi ganjaran nu urang teu meunang nyaho ku gede-gedena ganjaran beusi kaget nu nyaho nangan Allah bae geus sama. Oh. Poin ke-9 disebut poe Arfah wa yaumut tasi' yaumul ladzi huwa yaum Arfah. Nah, nu karumpul jelema di Arfah kabeh takarrub ka Allah dengan 2 helai baju, teu mawa dunia, teu mawa jabatan, teu mawa pangkat, jauh ti lembur, ti anak, ti incu, ti pamajikan, ti imah, ti dunia, harta, mobil, kabeh eueuh hiji be nyana jeung Allah. Deuk kumaha teh diijabahna tuh. Ya urang ge lamun di dieu bisa kitu mah teh cepet diijabahna. Urang mah jangan ngadoa teh nararempel pan di hate teh motor, mobil, kakareta-kareta aya di jero. Masya Allah. Tah kudu dicoplokeun cara urang di Arfah. Bajuna singkirkeun. Motor mobil singkirkeun, imah ulah aya di hate, pamajikan anak singkirkeun, kabeh jabatan kabeh hiji we urang teh kahiji kaduana Allah, seakan urang hirup duaan jeung Allah nu sejen ngontrak kabeh. Tuh karak mantep tah poe Arfah. Man shamahu kana kafaratan lis sanatin madiyah sanatin mustaqbalah. Jelema nu puasaan poe Arfah, puasa tersebut bakal jadi kafarat, ngaparatan dosa satahun ka tukang, satahun ka hari. Boh, ka tukang dosa-dosa urang satahun dihampura, nu ka hareup dosa-dosa urang ge dihampura. Poe Arfah lain lalagaan. Masya Allah. Sebab poe ieulah diturunkeun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Selesai. Tanggal 10 yaitu poe lebaran. Wal yaumul ashir wa yaumul adha man qurba qurbanan fi fa awwalu qatratin qatarat min dami yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba iyali wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah amin wa yakunu mizanuhu asqala min jabal Uhud. Jelema anu korban cuma deus melalui hewan eta begitu dipencet set
Pak awalu kotrotin kotorot pangheulana tetesan getinu netes kana tanah ghafarallahu lahu dzunubah langsung dihampura sok wah dosa jelema itu bahkan lainnya na doang nu dihampura dosa keluargana pamajikanana anakna incuna mamang uah bapak kolot wah beh dihampura teman korban nih masya Allah gede jasa ganjaran lamun henteu amat lantaran kurang boga duitna nyin kadaharan bae sedekah dahar waban at'ama jelema nu mere dahar ka jelema mukmin atau sodako baik mere dahar terlalu gede boga duit dage ieu mah ngangge 200.000 bikeun kabeh urang ngahayal baik ba'atsahu Allahu ta'ala yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun yaumal qiyamah aminan aman tentram tenang ieu ku gede-gedena ganjaran tanggal 10 haji bahkan ditimbang begitu ditimbang amal timbanganana asqala min jabali uhudin leuwih berat tibatan gunung Uhud wah langsung puasa naon kitu ngaranna ku korban doa atawa sodaqoh dina tanggal 10 sesuai jeung kadar kaayaan urang boga duit rada gede korban urang boga duit rada leutik korban mah kotok ge kurang boga endog endog kurang boga endog piit endog piit lagi ulah dibikeun ka batur hakan ku sia beres kabeh cek malaikat tuh budak ieu mah pupurieuna mah teh tapi sing hade urang boga ngat teu boga pamajikan mah bisa percaya urang teu boga padahal urang boga anak mah bisa percaya urang teu boga padahal mah boga lantaran nyumput Allah mah nyahoun sing hade ulah urang bebeja teu boga padahal boga sebab ieu mah urusanana jeung Allah. Iraha kiai tanggal hijina setelah dihitung melalui perhitungan kitab falak karangan Kiai Mansur Sulamun Nayyiran oge aya anu ngitung deui kitab Syati jatuh tanggal hijina poe Sabtu Sabtu hareup Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 lebaran urang poe Senin geus ku hari Minggu hareup eta urang puasa diperhatikeun ke ti tukang uduk jeung tukang bubur lamun nyana beak berarti nu ngaji boloon pacan aing mah moal ngadar uduk di dinya dek di imah beleuh boloon Gusti iya gitu matak di bejaan kiai ustad atau teu kudu di bejaan untina ieu mah jang nu barodo kiai mah teu kudu di bejaan jang moal puasa ieu cenah ge di bejaan soteh ieu supaya tertarik sebab urang mah bodoh akhirat hai dunia mah pinter dagang maju baik
jabatan naik baik pangkat itu kene berarti kan pinter dunia mah tapi akhirat bodoh sebab urang mah ibadah ge kudu make bobotoh baik asal teu kadenge bobotoh da beh henteu puasa dengan laksanakeun tapi ai kadenge-kadenge teuing mamanya atuh di tanggal hijina poe Sabtu hareup mingguna tetep ngaji urang tanggal 2 berarti mingguna deui poe Arfah tetep ngaji sebab pere ge lamun aya mutasyrik eta mah poe Arfah ngaji biasa daripada ngalamun urang mah bari kan ngaji pakai ibadah di Arfah di ditu karumpul zikir kanjeng Nabi Musa naros ya Allah cobaan pang bagus-bagus dina poe Arfah teh maca naon cik Gusti Allah eueuh deui maca la ilaha illallah cek lagi Musa teh bantu geus teu kudu bejaan Gusti tah mah ya kabeh ge marah raca bajaan teu kudu dibejaan ge babacaanna ai ganjaranna nama ieu teh can dibejaan oh cakang jeung Musa emang kumaha kitu ganjaranna mun hayang nyaho maca la ilaha illallah sakali dina poe Arfah dunia ditimbang jeung la ilaha illallah beuratan la ilaha illallah geus kitu-kitu ge brek maca bae Bu sakit tuh gede gitu-gitu tetap teu maca eta mah pan belah ditun blon ti blon teh masih 5 kilo ka ditu ya Allah karim pohara tuh cakang jeung Nabi Musa ye bakana paingan Gusti bere padahal mah teh mah osok dibaca ngan teu nyaho lebah cek Gusti Allah tah mun dibacana poe eta timbang di akhirat la ilaha illallah hiji jeung dunia langit bumi katut esida biratan la ilaha illallah dina poe eta ya Allah Gusti pohara amat pohara bejakeun ka umat tani bari dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa dilanjut ku Kangjeng Nabi urang kuari nyaho tina riwayat eta haji urang teu maca bolo anu hebat cek Kangjeng Nabi tambahan lamun Kangjeng Nabi Musa macana la ilaha illallah doang umat kula tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Rasul macana sabaraha eta pangsa etik tak 100 lamun hayang mantep mah 10.000 tuh sebenarnya 10.000 teh ngagibeg pangsa etikna 100 rada sedang 1000 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in naon deui Gusti Rasul maca kulhu 1000 poe eta tah lain lalagan tah poe eta mah lain lalagan ganjaranna pohara jasa ya Allah ya Rabb maca daon deui Gusti Rasul subhanallah 1000 alhamdulillah 1000 Allahu akbar 1000 Gusti Rasul eta mah teu keburu naon sia mah kitu bae sih bage wayana poe Arfah atuh pasingkeun jang ka Allah pasingkeun jang ka Allah des orang tetap ngaji tas ngaji balik langsung diimah siapkeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir insyaallah ke doa nu paling praktis doana ke minggu hareup ditulis ku kula jang bawaeun fotokopi tempelkeun bloon deui bae lain dibaca ditempel baca
gimana doa baca oke insyaallah minggu hareup tapi ieu mah urang bae anu teu ngaji ulah dibere ulah ieu mah jang urang bae nu ngaji geus lamun minggu hareup teu ngaji ulah dibere ulah emang urang gitu urang ge can buku maca tokonya ada di itu dibere nah insyaallah ke supaya mantep ieu mah jang aki-aki jangan aki-aki we nu geus deukeut ka hareup ka ditu supaya maca naon ngeunah ke di ijazahan minggu hareup abeh mantep urang babacaan ieu babacaan poe arpah teh teu ciki musnib waman sajelma walauna malamun sare jelma bisoha di lapangan ala saudin ngahesan baju tas dawa jelma sare di masjid ala saubi karena pakaian atawa sadamatan atawa nyin anggel make barang-barang nu dibawa tas biasanya Zaid di lapangan mah di mana mati lok lantaran di orang matu lain cara di daerah timur balalakonan sot jauh aya lapangan sare di dinya antar kampung antar kota jauh di urang atuh geus lapangan bageula keur urkula leutik mah Tangerang Serang wah atuh ablag-ablagan asal geus Cikupa terus Belaraja ka ditu apeng-apengan ka Serang eueuhna naon kiri kanan teh masyaallah ngeplak jauh rarasan ka Serang atawa ke zaman kula mondok ka ditu ka Garut ka Kresek encan aya tol encan aya patas ieu teh naik mobil Bogor terus eureun-eureunan Malulu mantak jadi nyaho lembur geus kenek nyaho naon kita ngomong Malulu nya pengkolan kiri kakarake warung nasi loban eureun warung nasi mantap-mantap jadi kan itu teh angel sebab eureun-eureunan Malulu tapi kan eta di Cianjur masih kena ngeplak jalan Cianjur Pak eta teh di Cianjur kota ka Ciranjang bae ka Ciranjang ngeplak sisi teh can aya bangunan ke Ciranjang ka Cipatat atuh masih kene can aya naon masyaallah tangkal kayu begelelede Cipatat Bandung Padalarang eta teh masih kene carang imah teh ya baheula kuari mah rapet di dieu urang di dieu di Tangerang datang ke Serang datang ke Pandeglang mana coba nu ngomong rapet kabeh malah marah ribut ieu hareup ieu hayang ieu hayang ieu hatang ieu hayang ribut jadi geus carita lapangan teh hese kecuali Lampung aya keneh lapangan urang eueuh ziarah baik ka ditu ka mana ka Wali Sanga masih ngaralep plake wari nyara rambu ieu mazhaid sare di masjid mawatas tasna ditindihan dipake anggel tah eta teh nindihan teh eta sarua jeung ngaraksa jadi eta teh ngaraksa barang teh ku ditindihan eta teh geus ngaraksa berarti
tadi keur nyaritakeun barang kudu diraksa dina tempat raraksaan mobil di garasi, motor di garasi, baju di lamari, eta raraksaan ngaranna. Eta keur nyaritakeun tempat ngaraksana. Tah kumaha lamun urang sare di masjid, barangna ditindihan ku urang, yakna dipake anggal, eta ge geus termasuk raraksaan. Geus lamun aya jelema Zaid misalna sare di masjid, tasna ditindihan ku nyana, haju dicokot, eta berarti nyokot dina tempat raraksaanana, mun kapanggihan potong leungeunna. Gitu. Tapi lamun kieu mah Zaid sare di masjid, tasna ditendang di tempat sendal, bebejan teu ka tukang nungguan, tendang di tempat sendal, kan mah lain tempat tas karena tempat sendal, lain daraga, lain daraksana, kecuali nyana bebeja ka tukang ngajagana, ditolong jagain tas saya, oh ya, deui eta mah. Berarti lamun paling tetep eta lamun aya nu ngajaga nama potong. Nah kuari Zaid sare di masjid aya tasna digantungkeun di datihang atawa ditendeng di WC atawa ditendeng di tempat sendal teu bebeja kanu nungguanana leungit. Eta nu malingna teu kudu dipotong. Lain halal lain. Kudu dipotong. Doraka ya gadana ke hitung-hitungan lain deui. Tapi lamun diesan potong leungeunna kieu sos carana. Teu beda sebab tata raksanana. Mantak kuari kumaha lamun ki Zaid sare di masjid ai tasna ditindihan pake anggo. Ngaranna ge sare marudah Malik nyana Malik kakenca blek tas tinggalin patas batu nuturkeun cicing mah tas cicing we ka didinya jalan Malik kan tu marudah bahkan rada ngajauhan seutik set ka ditu tatadina meureun teu dibedong keur leutikna nah mantak marudah hesda nah eta teh mun aya nu maling salah jadi eta teh lain tempatna berarti kan keluar tina tempat pangraksana geus kudu dipotong tuh balawin qala balamun nyana malik fazalanhu leungit tiane ngageser tidinya ti manehanana atuh pala murad berarti nyana eta pamalingan maling lain dina raraksaanana geus ketika beunang pamalingan adili teu kudu dipotong sebab maling lain dina tempat raraksaan eta barang sebab lamun di masjid kudu ditindihan kanu kos gitu diceritakeun. Ieu jelema di masjid salat aya tas dari teuneun di tukang. Itu Kang, teu dina itu Kang. Di tukang makan teu kadeuleun punyana. Teu kadeuleun. Ieu lamun aya nu maling, tah eta teh nu maling mun kapanggih deui teu kudu dipotong. Sebab itu di tukang makan teu kadeuleun. Kecuali dititipkeun ka kitu pengurus masjid. Tapi lamun dihareup lain deui dihareup mah bab kadeuleuk. Urang salat kemudian tas ditendeng dihareup, ai prak dipaling tajong habak. Wa saubun wa mata'un wa ba'ahu bi qurbihi ari baju barang-barang nu ditendeng deket nyana bisohra di lapangan termasuk di masjid inlah hazahu lamun kunyana kadeuleuk muhrazun
sakumaha tadi salat di masjid teuneun dihareup kadeuleu kurang atawa urang diuk tas diteuneun dihareup kadeuleu kurang eta muhazun tempatna berarti sanajan kurang teu dicekelan lapangan asal kadeuleu didileukeun kurang aya nu maling berarti nyana maling dina tempat tararaksanaana wajib dipotong wa ila lamun teu kadeuleu kayaning di tukang komo urang di jero masjid ari tasna di papiliunna di luarna atuh sama sarua jeung dibikeun ka pamalingan tah mah eta mah